Mana? Yo lah, setelah amun teh yo. Yang nagih hutang. Bener wae. Lah, cuma tak dulu kan. Ding, seberapa duit hutang nanti buat nyebut ke kebun segala. Apa? Hutang nama leutik. Isin. Ditagih deui. Mau apa yo? Aduh. Rugi beng, rugi. Lain babatingan kudu nugih malah mun kitu mau hutang em-eman. Ieu mah tus-tusan leuy kudu nugih lambung. Kurangnya buka channelnya. Bener naon tah? Gawe nih kandang embe, engke isuk gawenya Di mana? di eta urut limbah teh ya. Oh. Eta nangan tukang. Mang Rohmatnya. Oh. Kayak isuk ka ditu bae oh. Insyaallah kayak isu. Aya duitan kira-kira tuh. Nyaho tapi jelmana bager sih kadaleuna. Oh lah sugan teh coba. Bapak iker lieur ieu. Oh, bager kadaleuna bapak. Coba lamun bisa patulungan heula ieu gope be. Baru duit orang mencelok iya kalau jadi calo doang seber duit gajinya Lah nek calo. bagian doang orang mah Lain nek calo nek naon penting bae minjem be. Bapak coba tulungan heula. kumaha isuk be lah nya kalau nggak sama gitu bae isuk awe ngin kandang be tapi bisa nggak separuh deui sih kareang geus Oh coba bae kayak orang isuk ka ditu. oh Lain kumaha ieu janji isuk ieu. Nagih hutangna isuk. seber duit utang gitu Lah hutangna mah leutik. Kita sapira si hutangna mah ngun bapak kencang jasa panagihna ieu urang isin. Ditagihan bae moal poe. Kita eueuh. Kan aya mah kurang dibayar meuh hutang ieu. Bubatina teh jelema, hutang sakitu ge. emang mungkin gitu bae isuk wayahna ka ditu kayak kurang dibejakeun Insyaallah kayak kaditu urang. Ya hayang jasa di ge, duit mah. oh atuh lah hutangnya udah dipikiran ngapur-pur awak Ih, kumaha teh dipikiran anjing. oh geus teh Oh ya, nuhun nya urang di pejahan pegawaian heuh. oh siap Tenang bae ke jeung udud mah aya. iya Aduh, nuhun amat ya. Aya nulungan pegawaian ya. Udah menang duit pun dibayar saja lemah sekali. Hanya nyaho yang mesti dibayar nih. Mesti mahal coba. Coba tinggal. Lah, balik. Pegawaian menang ya, alhamdulillah ini merek.